Ari wa ieu kuningat teh itu acara naon wa? Aya wartos mah ieu teh ulang tahun Bapak urang sadayana. Papayung agung teh nya. Ulang tahun Raja Sawer Sadunya. Weh, beres Pangarsa pisan. Bapak kahuripan genep salapan. Leres pisan. Bapak Haji Bilang Asep kalana mah kamari parantos. Nuhun. Ieu teh salah sawieu surprise Ti kanggo pun bojona nya. Lain ti pun bojona, tiga arwana pun bojona. Tiga arwana. Ibu Haja Sinta. Karena naon Pak ieu Pak? Itu Milangkala. Milangkala itu putra uang panggedeuna. Papayung agung teh wa? Iya, itu Bapak Haji Asep lawan kahuripan genep salapan teh saja bareng terus pada terang udah deh. Lila kuring hirup teh nyorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sumping deui dina channel Simkuring, dina channel Kakao Chill TV. Palawargi miwah sepuh sadayana nu sami-sami ku Simkuring pihormat sata acara panginten dede doa kanggo anu setia nonton dina channel abdi. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan salamina, dilimpah ruahkeun rezekina, oge nu teu acan kenging jodoh. Mudah-mudahan sing enggal-enggal kenging jodoh, anu tos kenging jodoh, anu tos ngalaki rabi, mudah-mudahan sing sakinah mawadah oge warohmah gitu nya. Hatur nuhun kana sagala rupi paratosanana dikawit subscribe-na, like, komen, oge share-sharena hatur nuhun pisan. Wargi Simkuring ana nuju di salah sawios kafe Amor Geniu nya. Genui Kafe Amor Genui Urban Forest. Jadi dinten ayeuna sejak pancen damel kaleresan dina acara ulang tahun Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan tah kitu wargi. Dikawit tuh karencana mudah-mudahan dipasien kelancaran insyaallah oge. Ieu aya spesial surprise kanggo Bapak Haji Asep Wawan. Margi aya upacara adat atanapi mapag sumpingna Bapak Haji Asep gitu. Anu seperti henteu biasana dimulai pamayang aya ku pangarsana Kang Anton Abok sareng Kang Rusdi Oyag. Oge aya Arga sareng Adik-dik channel gitu nya, Adik-dik preman pensiun. Jadi insyaallah pamit aya halangan harungan sawarna Kang Sule oge bade nyumpingan dina ieu waktos. Tak kitu. Ayeuna wargi Simkuring ieu menuju prepare, menuju siap-siap kanggo mulai di kawitan perungna. Karena ieu tos tabu 11 ya. Sekedap deui urang mulai. Pas begitu Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan sumping langsung dipapag ku walengser sareng rekan-rekan anu sanesna sapertos model aya baksa gitu nya, aya pamayang. Nah di pamayang dibalikeun pamayang ku pameget, nah, model umbul-umbul ngabaniran eta ku istri. Ieu pasti bakal tangtosna lucu wargi. Pokokna mah ikutin terus. Mudah-mudahan dikawit dugi karencana dipasihan kelancaran. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini suasana di dalam ya. Nanti kita di sini nih mainnya. Nah, panggungnya di sini untuk penyambutan nanti Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan. Datangnya dari sana teman-teman. Ini lagi prepare dan ini berikut tamu-tamu undangan yang memang betul-betul diundang ya. Ini MC juga. Untuk alat alhamdulillah udah kelar semua. Nah, kita lagi nungguin kehadirannya datangnya Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan. Gitu teman-teman ya, pokoknya ikutin terus, makin seru nanti tentunya bakal ada surprise khusus dari Mami Sinta untuk
suami tercinta Bapak Haji Asep Wawan Kauripan genep salapan. Oke wargi, tah kaleresan di Sagadengan Simkuring iya aya salah sawios seniman anu senior. Iya aya Bajenong, cuman Bajenong dina posisi ayeuna mah Posisi jalu. Jebrak. Nah, Kang Asep Jebrak pemain kendang terus kalintang lah kapungkurnya senior. Pami Wajenong mah nya benten deui stylena ya banyak. Oh benten deui eta mah. Saya kalau nama Jenong mah kan dangdanana ge dangdanan ublag. Ari uah kadi jeung saha wa? Sareng pun bojo. Mana? Sepil heula tuh. Cantik. Mimin Balaka. Teh Mimin Balaka. Kaleresan nuju rineh banyak. Rineh. Dari neh wae sih. Mana yang syuting ayua? Nya syuting mah tuh dah seminggu sekali, 2 minggu sekali nya. syuting. Syuting di Balaka teh tiap dinten naon teh? Taratang tos kadang-kadang. syuting nama 2 minggu sekali, seminggu sekali. Karena gitu. typing teh nya Ya, bisa typing. disakalikeun. Soalnya kan sekali syuting teh 3 episode, jadi aya stok gitu. Wah, Ari Wa ieu kuningat teh itu acara naon wa? Aya wartos mah, ieu teh ulang tahun Bapak urang sadayana. Pepayung agung teh nya. Ulang tahun Raja Sawer Sadunya. Weh, beres Pangarsa pisan. Bapak Kahuripan genep salapan. Leres pisan. Bapak Haji Bilang Asep kalana mah Wawan. kamari parantos. Nuhun, Ieu nuhun. teh salah sawios surprise Di kanggo pun bojona nya. Lain ti pun bojona, tiga arwana pun bojo mah. Tiga arwana. Tiga arwana. Ti Bu Haja Sinta. Nuhun, we nuhun. bakal aya kejutan-kejutan kanggo berarti Bapak Haji Awe. Bapak Haji Awe ayeuna teh terangan Teu bahwa aya terangeun, teu uningaeun, teu teu uningaeun ya. Teu uningaeun. Karena surprise teh ya wa. Surprise eta mah kejutan. Mohon. Cik, aya ucapan panginten kanggo Papayung Aya. agung urang ya, Pak. Kanggo Dunungan Simkuring, Mohon. Raja Sawer Sadunya, pangarsa Bapak Kahuripan genep salapan, Bapak Haji Asep Wawan. Mohon. Mudah-mudahan dina yuswa anu ka 63 pamit lepat Pak. Mohon. 63 ieu mudah-mudahan panjang yuswa, Amin. panjang apunjung, panjang yuswa, punjung rezeki. Amin. Salamina aya dina rahmat hidayah oge barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Katambi sing nambihan deui rezekina anu langkung berlimpah. Amin, 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 amin. Sakitu we utamina mah panginten. Hatur nuhun wa. Gitu nya. Siap. Enak ka Teh Mimin Balaka. Ucapanana. pokoknya mah jeung milang kala we kanggo papi sehat selalu, pokoknya mah doa terbaik dari Teh Mimin Balaka. Oke, amin ya rabbal Amin. alamin. Hatur nuhun. Tah kitu wargi alhamdulillah simkuring tiasa ditepangkeun sareng Wajenong, sareng Teh Mimin Balaka. Mudah-mudahan silaturahminya sing manjang gitu Amin. nya. Wah sing sehat, Amin, amin. sing panjang umur. Amin. Teh Mimin oge makin sukses, makin jaya Amin. di udaranya. Amin, amin. Tah kitu wargi ayeuna abdi dek ngaprak deui. Margi insyaallah seniman seniwati bakal seueur oge nya wanya. Harus sarungting. Wah tos ngopi. Cacan Bari kopi. mahal. Abdi ge hoyong ngopi jadi bisa. Si gitu ngopi heula. Bukan teh. Lebetkeun ka Ibu Haja Sinta gitu. Gua abdi bener yang kopi teh nya. Di lojang. Kopi heula teman-teman. Ayeuna nu namihan deui sumping dia salah sawios aya Mang Raja penyiar radio Ardan nya. Nah, salah sawios seniman. Alhamdulillah. Sareng saha dia? Duaan. Mana duaan tinggal sorang? Ini kantong. Mana? Oh jeung kantong. Ini kantong. Atuh kantong ngomongnya disebutkeun atuh. Cara naon nih? Hah? Di ieu naon? Pores. Naon poe naon? Kita urban pores. Kape ieu teh. Keraku KPU meja. Hepan di lebet, agan. Ieu di mana? Di luar ieu mah. Hah? Kan si pantesan orang nah cantik KPU teh meja di si di luar kene teh. Di luar kene. Atuh ka jero. Ka jero. Tuh si Uwa di ditu tuh. Aya minuman teh. Minuman naon? Nya maksudnya teh kopi naon. Oh, kopi mah aya tang toh. Ngan lamun minuman nu rada nyentuk-nyentuk mah jigana loba. Tah. Naon teh minuman ada jentuk. Naon? Jadi minuman ada jentuk teh nginum tinggal di pamajikan ku batur. Deng. Teh. Nah, eta. Abi ka dieu nya. Kakak nuju naon teh? Iya, nunjuk kamera tuh kan Oh, ini apa kamera nu kieu? Ngeblog teh nya. Ngeblog guys. Itu teh kamera nu digedekeun teh ya. Tong beja tuh. Bawa tayo. Halo. Walaupun Kumaha wa?
walaupun Wawa saya sekarang sudah jadi Uwa, tapi Iya. saya tahu. Nah, sekarang posisinya Wawa tahu jadi Uwa ya, Uwa Lengser ya. Iya. Dari Ya, mungkin dari segi berbicara juga beda ya. Ya kalau udah kayak gini tuh udah gimana ya, ini tenggorokan tuh sudah langsung beda aja. Oh, gitu. Pengaruh apa itu teh, Wak? Nggak tahu, Wah juga nggak tahu. Batuk, Wak. Parieueut. Bukan batuk. Anon. Wai. Wah, Ya batuk atuh. Acara naon, Pak? Ieu, Pak? Ah, itu Milangkala. Milangkala itu putra uang panggedeuna. Oh, Papayung Agung teh, Wak. Iya, itu Bapak Haji Asep, Asep Wawan, kahuripan genep salapan. genep salapan teh. Oh, Saja barengan terus pada terang aja deh. berarti Wak binga tuh. Untuk gemingan. Wah, cing sehatnya banyak. Amin. Si emak di mana ya, Nak? Wah, ke Saudi itu balik-balik udah ke kolot. Berarti Wak tuh serangan anak teh. Serangan. Ngeodol gitu. Pangeran kon. Aya dina micet, Pak. Ada dina micet. Naon micet? Micet aplikasi. Tak apa, sarua we gitu apa? Ya mohon. Ayo atuh. Ayo, kayak mau lupa. Ayo. Sekarang kita mulai. Ini dan kebetulan memang betul ya, Kang Sule sudah hadir juga. Lagi duduk di kursi VIP. Jadi kita diawali Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Ini surprise buat Bapak Haji Awe, Bapak Haji Asep Wawan Kauripan genap salapan, dan juga Mami Nunung juga ada hadir. Kami setuju hanya kalungan Profesor Pusat Gusti Oyak Perkasa. Kalungan kurang sangadir kapaltana Bapak Haji Asep Wawan Kauripan genap salapan. Mangga panginten lagu merawas pada kumami. Simpan sekali
dalam penyambutan upacara adat Bapak Haji Asep Wawan Kauripan Ke-8 teu aya halangan harungan anu teu dipikarep. Alhamdulillah. Nah ini kita pastikan di depan kita Bapak Haji Asep Wawan Kauripan Ke-8 dan juga ada Kang Sule dan juga ada Mami Nunung beserta putri tercintanya. Dan ini Bapak Haji Ajis Gagap juga baru datang nih ya, mungkin telat jadi baru datang juga. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi, bisa ikut memeriahkan di acara Nilangkala ulang tahun Bapak Haji Asep Wawan Kauripan Genep Ke-8. Teman-teman tentunya bakalan seru ya. Ini baru belum seberapa, ini baru awal. Ini setelah ini nanti bakal seru lagi. Nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Let's go.